Assalamualaikum, wargi-wargi pecinta dongeng Sunda. Dongeng Sunda jejer carios, si taji angin. Wilujeng ngadangukeun, sok ah. Pok atuh, eta jalma nu tilu nu keur dariuk di luar teh kadenge salah sahijina cumarita. Cik lah panjen kopi telu cangkir mah. Kadewen hiji mah ulah lobat teuing gulananya. Kange abdi eta mah. Ceuk eta jalma nu katenyona pakeana siga-siga nunggus di sawah. Make duduk we ge pinuh ku tamalan. Bari ku siwal atuh ngaluarkeun bungkus bakona. Sanggeus bako dilinting, cekes atuh disunut ku panekerna. Sedangkeun baturna nu buukna rada galing, katenyo ngodongkang nyokot goreng cau. Atuh dihuapkeun. Anu teh ngange gula teh hiji amang. Sumohun hiji kang abdi hungkul. Tumben nu goreng peuyeum geuning ceu. Pok eta jalma bari ngadaang goreng cau. Nya eta eueuh peuyeumna. Bang Surja kapan teu nyieun? Hese sampeuna cenah Kang. Eta ge mun sakalian nyieun teh menang nyiar jauh cenah. Temal tukang warung bari ngocekeun kopi. Oh, gitu. Pantesan atuh. Bari kodongkang nyokot goreng ulen. Baturna nu hiji deui nu buukna diket katenyo cengket tuluy sarua ngodongkang kana goreng ulen. Ieu mang kopi teh. Nu keur diuk bari udud nu teu aya lian ngaranna teh Mang Sanip. Katenyo cengket nyokot eta kopi. Tah goreng ulen Sanip. Ceuk sibuk galing nu teu aya lian ngaranna teh Ujang Endut. Hukun we lah kalem. Temal Sanip bari ngaluarkeun haseup dina bahamna. Sibuk nu diiket ge sarua nyokot kopina. Eta nu diiket ngaranna Karjo, tuluy kadenge cumarita. Jika saan bagus legit lah. Bari namprak kituna teh. Atuh Sanip katenyo ngasongkeun. Bareres mang ngagarbug pare teh. Beres ce da saeutik atuh. Ngagarbug ge saha keur mang. Eta nu Kang Oleh ce. Oh, dibaruat dina Kang Oleh. Simohon ce di Kang Oleh. Lega atunya di Kang Oleh mah sawahna ge. Nya lumayan we ce. Si Ece warung katenyo malikeun goreng cau. Na katel nu anyar digoreng. Eta si Ece warung teh ngaranna Katelah Ceidoh. Manehna hirupna duaan jeung budakna. Nyaeta Narti nu masih leutik keneh nu keur ulin jeung baturna. Sedangkeun salaki Ceidoh geus lila ninggalkeun di alam dunya. Eta warung teh kawilang hiji-hijina di lemur Ciburuy Girang mah teu aya nu lian. Kaayaan eta warung deket jeung imah warga mah. Behwetana katenyo aya sawah nu teu pati jauh di eta warung. Hujan putih ngomongnya gede woy. Sigang dicikeun ti langit we nya. Ceuk Karjo bari ngelepuk udud bako tuluy nginum cikopina.
Aslina dewek mah teh keluar iya HSW. Temal ujang endut. Komawe atuh hujan mah genah kana es dut. Cek Sanip bari ngenyot udut bakona. Lain ada sarining si teng ngajuru gitu. Wah ilo kes ngajuru. Apa di mana sih lain Nip? Cek pamajikan dewek masa subuh malah daun cau di kebon deket cukang ngorek kai Madar Mali geuning. Nanya maruk mini cenah muruk kai mas sarining sih. Nyarek naon deui sok. Mun mah paraji kai mah nukur gede beuteung. Nunggu sebulan alaun deh. Bisa jadi ngajuru. Beda-bedan mah digejaran katanya ulin geuning. Cek Karjo ngamairan.